أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab hal tanqimuna minna illa an amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila min qabl. Al-ayah Allahu a'lamu bi muradihi. Wa nazala lamma qala al-yahudu lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ya turun ayat tadi dan nabi orang Yahudi nyarita akan Nabi. Iman tu'minu minar rusul wahai Muhammad ali anjen sabar iman ka rasul mana. Faqala dan ngadau ka Nabi billahi wa ma unzila ilaina. Billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila min qablu. Falamma dzakara Isa qala na'am binan syarrun minkum. Caritakeun pokona kami iman ka Gusti Allah. Kami
malaikat ka kita diturunkan ke kami iman karena kitab-kitab yang diturunkan ke sampai kami termasuk iman ke kanjeng Nabi Isa, iman ke kanjeng Nabi Musa. Barang adenge eta kanjeng Nabi Isa disebut orang Yahudi ngomong teh lana lamun dina syar'i ku bae masa teh can adenge can manggihan agama leuwih goreng mata agama anjeun ngomong teh itu kalau buku kanu iman kalau pasal terbuku pada Muhammad sekurang Yahudi sebab hewan bisa ke orang yaitu orang Yahudi ke orang Nasrani itu ya beriman kakaknya Nabi Isa hewan tidak mengakui karena biar anak Nabi Isa. Turun ayat itu ya ahlal kitab beja dijawab dengan tekusal bejakeun ku anjeun kasih Muhammad ya ahlal kitab he ahli kitab dunya hal tangkimuna hal tunkiruna naha ingkar alanjeun kabeh minati kami illa an amana angin iman kami billahi ka Gusti Allah wa majid kitab umsilan diturun wa majid kitab umsilan diturun ke kitab elena ka kami wa majid kitab umsilan diturun ke kitab min qaulu sameme ma umsila elena sameme kitab diturun ke kami. Nah ingkar ka arajeun kabeh itunya di kami karena kami iman ka Gusti Allah, iman ka Quran, iman ka kitab-kitab anu diturunkeun sampai Quran ka para nabi. Wa anna sarakum fasikun yatun ala an amana. Nah ingkar alajeun kabeh minati kami ila anna aktsarakum fasikun. Angin yang saestuna ari kalauan aranjeun kabeh tafasikun farase kabeh manana matun kiruna illa imanana teu inkar aranjeun kabeh kecuali karena iman kami ka Gusti Allah jeung kitab Quran jeung kitab-kitab sameme Quran wa mukhalafatakum fi adami qablihi al-mutabar anhu bil rizqi ala zikri anhu wa sahada lima yurkan jeung gara-gara nyulayaan atau ngabedaan aranjeun kabeh henteu sarua ai kami mah iman ka Gusti Allah iman kana Quran iman kana kitab-kitab sameme Quran ari aranjeun kabeh mengaku iman ka Gusti Allah ya ngaku iman karena Taurat tapi teu ngaku iman ka Quran teu iman karena Injil teu iman ka kami teu iman ka Nabi Isa eta teh parasik itu teh itunya awaris tapi mayukar Qul hal unabbiukum bi syarrin min dzalika. Qul bejakeun ka anjeun kasep Muhammad hal unabbiu. Nah ngabejakeun kami kum aranjeun kabeh ukhbirukum hayang teu dibejakeun bi syarrin kana anu digoreng min dzalika tibatan jelema anu eta teh nu alalin karya. Naonna mazubatan babalesna indallahi munggu Gusti Allah. Aya kitu pada sebenarnya disebutkan ayat deui anu leuwih parah. Kumaha mala'anahullahu bahwa ari jalma anu leuwih goreng babalesna ti Gusti Allah mah nyatana jalma anu dilaknat ku Gusti Allah.
dilarang teh kumaha dijauhkeun tina rahmat Gusti bisa dilarang ku Gusti Allah wa ghadiba alaihi dibenduan ku Gusti Allah wa ghadiba ku Gusti Allah alaihi ka terjemah cukup itu wajah ala minhumul kirodata wal khanasiro dengan dari kemusalah minhum teta jalma al kirodata karena monyet wal khanasiro jeung kana cewek masih budi salin rupa ku Gusti Allah dijadikeun monyet dijadikeun bago ku Gusti Allah. Terus waman abadat tagut jeung jalma-jalma ahli ibadah karena tagut ka setan nurutkeun setan. Itu lebih parah. Ulaika syarrul makan itu aqallu sabil ulaika ikatan bukannya ulaika tadi itu mana tasyarrul lebih goreng lawan makanan tempatna terusna panggonana pangkatna naon sabab ngalian nama anna sabab kali itu bakal kana neraka wa adallu jeung leuwih sasar an sawa isabil tidak jalan anu bener. Sudah nyambung kene kana itu karena harusna sadaqallah ya